Masalaki usaha ka kota. Pemajikana di lembur momotoran nih momotoran OTW ngajedog sih teh salaki eueuh teh sal ingin kawewe kitu teh da salaki dagang naik odong-odong warawiri statusna teh salaki ka sawah ngarariung awewe na teh udunan nyeun seblak. Salaki ngalah batu, pamajikan ngariung di Bang Emok. Kacau atuh rumah tangga kitu mah, euy. Moal aya wujudna atuh nu hiji usaha nu hiji ngancurkeun. Aya ka dieu Bang Emok. Ning ngaku eta. Loba nu kacau gara-gara Bang Emok teh. Transaksi ribawi apapun namanya haram, kitu mah geus. Seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Pemakan harta riba. Nauzubillah summa nauzubillah. Eureunnan. Haram sudah jelas itu hukumnya. Kacau ya gara-gara Kosipa, Bang Emok, Bang Keliling, Bang Mekar. Naon ngaranna teh. Kolot baheula mah hayang hordeng. Ngumpul-ngumpul no kampung. Hayang hordeng teh. Hayang radio transistor meuli doma ngarit geus gede dijual belikeun kana radio nu ti Luban baheula mah kitu ieu mah baroga duit 1 juta ti Bang Emok udet isuke geus ditagih kamari ka anu ngawarung nginyeum ti Bang Emok laliat kerupukna teh ulah kitu eureunnan cenah Banu kacau gara-gara gitu teh. Nu hade mah mun salaki